Dibiar sakit mah kerja jalan budak itu balik kakek. Siapa enggak sah? Biar aku bawa sih kehujanan deui. Aduh balai geuing mah. Jadi kurungan tadi nak itu tuh. Jadi beurat kieu ningganan. Jeung loba sireuman deui. Ih, mah ka bawa ieu mah da euy. Aing ada kasih kakek ayeuna kamari manehna janji arek bayar hutang ka aing. Hei, kek. Naon ieu teh? Mana kamari teh arek bayar hutang teh mana janjina? Ka dieu mana duitna? Naon ieu teh? Kamari teh nih. Kamari bayar hutang ayeuna 50.000 kamari boga hutang ka urang. Oh, eta. Heeh. Tong teh peupeuleukeuh atuh. Jadi bikin emosi urang di dinya mah. Teu bisa. Hayang dibayar teh hutang. Hayang dibayar kumaha. Nyata urang teh ka dieu teh nagih ka kakek. Oh, tong dipeuleukeuh kitu carana da duit mah aya. Udah kamari haraya se di dieu. Oh, kamari mah pancen urang ka ngajual beas, emang geus ngajual. Aing kamari kurang dibayar, kurang dibayar. Pira aku itu cuma 5.000 kek. Tah sesana Aing hutang teh kamari teh kan 50.000. 50.000. Pira aku anu lu cuma 5.000. Dengkeun. Aduh bener kan. Hutangnya sabaraha? 50.000. 50.000 dibayar 5.000 berarti sabaraha deui? 45. Oh, tak bawa heula ieu. Mung aing mung Hor. Pokoknya urang yang lunas pa enek keneh. Bung. Cuma daek karimah teu tong. Bung. Sabaraha teuing ari bung mah. Bung aing mah. Bung hayang aing teh hayang teu. Pokoknya kudu lunas pa ayeuna titik. Sabaraha teuing ngan moal meunang. Ari dituntutna sakieu gawe dak sakieu di sacana. Aing mah ini kumaha sih licik jelema teh aing mah. Lain licik-licik kieu. Aing urang kemari kakek minta tolong ulah bere langsung 50.000. Ayeuna ditagih 50.000, mere 5.000. Naon? Itu cuma mere 5.000. Pan hutang teh 50. 50. Dibayar 5.000 sabaraha deui hutang urang? 45. Isukan. Mung bisa nya tah hayang ayeuna 54 titik. Lamun aya seknek yuk, bawa heula ieu bawa heula. Bung. Balik lagi lah. Jelema teh kitu nya. Aya duit sakieu cuk urang cokot heula 45 berarti engke ge sore aya milik. Tah eta jelema teu narimakeun anu kitu patut. Mantap sia kitu. Teu narimakeun duit sakieu ge tarimakeun sia teh hese ngalah duit teh. Kadar hutang da dibayar ku aing oge. Mangka bina-bina teuing sia teh. Kan janji lagi kakek kalau meter kemarin 50.000 lunas paena. Kudu bayar 5.000. Terus sama kakek. Balik. Oh, ari siang adon kukulunuk pan aing teh rek niat mayar. Cek aing oge aya sakieu heula tah 5.000 perak heula. Namanya teh narimakeun sia teh. Da isukan ge sia teh ku aing dibayar da kabela-bina teuing hutang sakitu oge. Da mau ke jua embe sia teh moal. Duit sakitu mah teu cereg teuing. Jor sia rek mantong begitu lah. Kakek nyari duit 50 zaman sekarang mah susah. Jangan nyepelein ya kamu ya, awas ya. Naon teh? Naon ya teh? Iya, urang teh Pukul itu segala. buka utang teh 50.000. Oh. Kakarak aya 5.000. Cek urang teh 45 deui teu narimakeun jelemana. Hayang dibayar kabeh sengkeun urang Kabehna sabaraha hutangna? 50. 50.000. Aya eueuh di mana atuh karunya? Sakieu ngan sakieu duit Teu ditarima. Teu ditarima. Sabaraha teuing cek urang teu ditarima mah. Da sakitu mah amahi meureun kakek maneh teh teh kira-kira. Amahi ya ge amahi. Kan aya duit sakieu teu ditarima mah wayahna we meureun lapur. Ditarima maneh masalah atuh kakepan itu teh boga anak pamajikan beureun manehanna teh sabodo teuing eta mah hutang 50.000 banyak we maneh teh neangan we atuh nyeum heula ka tetangga ka saha eueuh dibiar sakieu mah kerja jalan budak teh balik kakek siapa enggak sah teuing nya tuh jadi ngeureudot jadi ngelurunet sabaraha teuing jadi mikiran hutang batur abah oge kalau kolong-kolong pikiran mah di sorangan sok mikiran batur cereg teuing dasar si kakek dibere paham teh asup si kakek teh asup aing ampun eta si kakek